sani aya guna makud areh teh kudu aya milkan li nafsi, milik pribadi. Kada milik terjadi ngajual bagi keneng kamu dina waris kupikeun sok aya ramana maot ibuna maot teu dibagikeun kade can dibagikeun dijual ku numpang gedena sah teu ngajualna sabab eta sanes milik kerda eta mah milik bersama kerda milik pribadi. Lamana maot ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra, ngantunkeun ibu mayit kabagean tuh ngantunkeun bojo bareng jeung putra sumur saperdalapan, ngantunkeun imung bareng jeung putra sudus sapergenap. Ibu teh kabagean ibu mayit teh sapergenap pikeun. Ninggalkeun budak lalaki jeung awewe, budak lalaki asobah, budak awewe kabawa asobah, ngan lalaki jeung awewe adzakarun mislu hadil unsayain. Mun awewe mah 50, lalaki mah 100 jeung Quran. Lamun hayang dibagi rata, paroid heula geus paroid kahadean dulur lalaki pikeun ka awewe jelas pantamah. Lain pamere tinung pamere tinulur lalaki terus sok aya nu hade tapi goreng jika hade tapi goreng imah matong dibagikeun paranti sararea di Bandung di Jakarta kumpul di dieu salah bagikeun bumi oge jika halus sabab dulur teh aya nu butuh aya anu teu butuh, aya nu butuh membikeun. Seueur kadina paroid mah kitu.